Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang di sareng Ibu Dina pengajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana. Mudah-mudahan aya dina kayaan sehat walafiat. Siswa-siswi sadayana satajana hidup terus diajar materi carpon dina video kahijinya. Tah ayeuna urang diajar nulis carpon. Ya, carpon teh mangrupa hasil reka cipta pangarana ya. Jadi lain lalakon anu nya kejadian. Memang bisa wae kejadian nyata atau pengalaman sorangan oge nya dijadikeun dasar pikeun ngarang carpon. Tapi ngan saukur pikeun bahannya siswa-siswi sadayana. Sanajan mangrupa carita rekaan, tapi kaos nya kejadian carpon mah. Hartina upama urang rek ngarang carpon kudu nya apal kana perkara anu dicaritakeun dina carpon eta. Mun papalimpang ya atau bertolak belakang gitu nya bahasa Indonesia nama. Antara anu dicaritakeun jeung kanyataan disebutna akronisme. Hal ieu kudu dipahing pisan dina nulis carpon mah nya. Tah siswa-siswi sadayana dina cara atau gaya nyaritakeun secara gurak badan nama aya dua gaya nya. Nyaeta anu kahiji gaya kuring gitu nya, jeung anu kadua nyaeta gaya manehna. Dina gaya kuring pangarang nya seolah pangarang sorangan nih anu jadi palakuna. Sedengkeun ari dina gaya manehna mah pangarang nyaritakeun atawa ngalalakonkeun batu. Tah siswa-siswi sadayana aya sababaraha hal nya atau sababaraha cara sangkan urang ulah bingung teuing gitu nya, ulah ngatog teuing dina rek ngamimitian ngarang. Di antarana nyieun rarancang karangan dumasar kana unsur-unsurna. Tadina video satacana pan urang tos diajarnya unsur-unsur carponnya. Anu kahiji ieu contohna ya mangga tiasa ditinggal dina layar. Rangkai karangan, kumaha sih rangkai karangan? Tema, nu kahijina temanya. Naon temana? Carpon anu rek dijieun teh. Misalnya ngeunaan cintanya, biasanya remaja mengenaan cinta. Anu kadua palaku. Saha palakuna? Tah tangtukeun palakuna. Misalkeun si A, si B, si C ngaranna. Sabaraha urang? 2an, 3an, 4an, atau 5an. Nya, naon hubunganna palaku utama jeung palaku sejenna? Terus perhatikan oge kumaha watekna. Anu katilu aya latar. Tangtukeun ye di mana kajadianana, terus iraha kajadianana nya. Keun ya tempatna di sakola, di imah, di jalan, di lapangan, di tempat parkir, jeung sajabana. Kajadianana misalkan waktuna beurang peuting jam 5 bulan April tahun 2021 jeung sajabana. Tah eta anu disebut latar tempat jeung latar waktu. Anu kaopat aya anu disebut alur. Tah kumaha jalan caritana? Di mana urang rek ngamimitian caritana nya? Alur pan dibagi tilunya, aya alur maju, aya alur mundur, sareng aya alur campuran. Dina video satacana ge ku ibu atos dijelaskeun. Tah anu kalima aya anu disebut amanat. Naon hayang ditepikeun ku hidup kanu maca. Nah, amanat teh kudu dijelaskeun atau kudu disumputkeun dina carita. Eta gumantung ka hidup gitu nya. Terus anu kagenepna aya anu disebut gaya nyarita. Tah nanya gaya naon rek dipake? Tadinya gaya kuring atawa gaya manehna. Siswa-siswi sadayana nya eta genep unsur tadi mangga tiasa didamel jadi rangkai karangan. Salian tieta aya rangkai karangan anu dumasar kana alur atawa jalan caritana. Rangkai karangan teh dimekahkeun deui nya dina sababaraha kalimah. Bisa mangrupa kalimah teu langsung, bisa oge kalimah langsung anu mangrupa paguneman. Tah siswa-siswi sadayana panjang pondokna mah gumantung kana kabutuh carita wae nya. Upama cukup
ku kalimah 2 kalimahnya teu kudu dipaksakeun dipanjang-panjangnya. Tah siswa-siswi sadayana sangkat hidup leuwih ngartos deui. Ayeuna mangga perhatikeun heula contoh carponnya, judulna ulangan ngadadak. Mangga. Siswa-siswi sadayana atos dibaca carponna sabada hidup maca eta carpon. Ayeuna mangga hidup damel pancenanya. Naon pancena? Pancena mangga hidup nyieun carpon. Tema nama bebas. Kumaha siswa-siswi sadayana ngartos dugi ka dieu nya cara ngadamel rangkai karangan sareng ngadamel carponna gitu nya. Siswa-siswi sadayana mudah-mudahan naon ku ibu dijelaskeun kahartos ku hidup sadayana nya. Kitu wae pembelajaran dina danget ayeuna. Nah, tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.